Ieu pangalaman kuring anu moal bisa kapopohokeun nepi ka ayeuna. Anu kaalaman dina sababaraha taun ka tukang. Ngaran kuring Tika. Kuring mahasiswi semester akhir anu keur kuliah di salah sahiji kampus negeri anu aya di Bandung. Kagiatan sapopoe kuring sarua jeung mahasiswa anu sejenna. Kuliah jeung sibuk ku kelas daring. Selain kuliah, kuring ge asup ka salah sahiji kasenian Sunda anu aya di Bandung. Di peuting ieu, kuring bakal nyaritakeun pangalaman anu teu bisa dipopohokeun ku kuring. Basa poe eta, kuring kudu ngeusi salah sahiji acara kesenian di salah sahiji kampus. Ngadege kabar eta oge, kuring jeung tim kuring kudu langsung nyiapkeun persiapan jeung latihan jeung acara eta teh. Nepi ka poe acara, kuring kudu ngeusian eta acara teh peuting-peuting. Dina beurangna, kuring kudu nyiapkeun peralatan yang acara eta. Siga kostum, make up, gamelan jeung peralatan lainna jeung keperluan pentas. Sorena, kuring langsung indit ke tempat acara. Tempatna oge teu jauh ti base camp kuring. Sanepina di tempat acara, kuring langsung asup ka eta gedung. Kuring langsung ditita jang nyesuaikan tempat, jang ke kuring tampil. Rada lila kuring bebenah teh, sabab kuring can nyusun gamelan di eta gedung. Peuting oge datang. Kuring langsung ganti kostum jeung masang make up. Babaturan kuring oge sarua, keur make make up jeung make kostum. Basa kuring geus siap, karek acara dimulai. Bahasa jam kana angka 8 teh, kuring karek mulai nari. Kurang leuwih kana jam 10 peuting, kuring oge karek beres ngeusi eta acara. Tuluy gara-gara nyiapkeun diri, nu maksud rek balik. Tapi keur hujan badai basa peuting eta teh.
kuring can bisa waka balik. Sabab kuring teu mawa jas hujan dina motor. Kuring mutuskeun jang nungguan raat hujan heula. Singket carita, hujan geus raat. Hujan raat teh kurang leuwih kana jam 12-an. Singketna, basah kuring di jalan anu biasa ku kuring liwatan teh. Geningan banjir. Kuring bingung kumaha carana ngaliwat ka jalan eta teh. Sabab sanyaho kuring mah lamun eta teh hiji-hijina jalan jang balik ka imah kuring. Teu kungsi lila, kuring nempo aya warung anu buka keneh. Meureun warung eta teh bukana 24 jam. Kuring langsung nyamperkeun ka eta warung teh. Tuluy kuring oge nanya, kanu ngawarung eta. Punten A, bade tumaros. Lamun jalan anu bade ka jalan Ageng teh, kamana nya A? Oh, bade ka jalan Ageng nya Neng. Lamun teu salah mah biasa ka ditu Neng. Ka Palikulon jalana. Lamun mendakan Gang Alit lebet we ka dinya Neng. Tapi engke keluarna di makam, wios Neng. Wios lah. Nu penting mah uwi. Teras lamun tos di makam, kamana deui nya A? Tah, engke tuturkeun we jalanan Neng. Teu jauh di makam mah. Kete bakal langsung ke jalan Ageng. Nya nuhun atuh A. Tapi ieu mah ngan saukur ingetannya Neng nya. Lamun tos di makam teu kenging sompral. Sareng loba hulang-hulang. Soalna sok aya nu nempokeun. Oh, nya atuh A. Nuhun nya A. Kuring langsung nuturkeun naon anu diomongkeun ku tukang warung eta. Kuring asup ka eta gang teh. Kuring langsung kapikiran naon anu diomongkeun ku tukang warung. Ngeunaan makam anu bakal ku kuring liwatan. Kuring di jero gang keneh, geus babacaan meh teu aya nanaon di ditu. Meureun sabab kuring geus sieun ti heula, kuring jadi teu bener babacaanna. Basa kuring kaluar di eta gang sempit teh. Kuring langsung soak. Sabab jalan eta teh poek jeung pikasieun. Kuring nyoba babacaan deui. Meh kuring teu diganggu.
Basa di tengah-tengah kuburan. Ujuk-ujuk motor kuring parem. Basa ku kuring ditingali teh. Gening bensin motor kuring teh beak. Nah bisa sabab saacan indi teh kuring ngeusian heula 50 ribuan. Pikir kuring deket di base camp kuring nepi ka gedung tempat kuring ngeusi acara teh. Kuring bingung sabab kuring teu bisa balik pisan. Kuring nyobaan jangan dorong eta motor. Sugan weh kedeung deui nepi ka jalan gede. Basa kuring ningali tangkal anu gede pisan di eta kuburan teh. Kuring ningali jiga aya anu bodas. Imiti nama katempona jiga tangkal cau. Sabab cicing ngabedega jeung tegak jiga tangkal. Basa kukuring di deketan teh. Nah tangkal teh bodas. Kuring cicing heula. Sabab kuring rek mastikeun lamun eta teh bener tangkal cau. Basa kuring nempokeun eta tangkal teh. Nah tangkal eta beut oyag. Tangkal eta siga anu ngadeukeutan ka kuring. Basa kuring mundur sabari nyenteran eta tangkal teh. Geningan eta teh lain tangkal. Tapi eta teh pocong. Beungeutna hideung jeung eueuh panonan sabelah. Kayana geus pinuh ku leutak jeung ku getih. Kontan rasaan asa nyeak di ubun-ubun nepi ka tungtung suku. Kuring soak anu kacida nempo kaayaan siga kitu mah. Saawak-awak ngeleper asa eueuh tanagaan. Kuring rek kabur, tapi naha awak kuring jika anu teu bisa digerakkeun. Kuring babacaan sabisa-bisa, peh eta sosok teh teu ngadeuketan deui ka kuring. Tapi
Tapi naha doa kuring teh jiga anu teu mempan. Kuring oge ceurik sabari gogowakan. Eta pocong teh siga nu ngahajakeun ngadeketkeun beungeutna ka kuring. Kaambe bau bangke anu nyegok. Kuring geus teu kuat deui. Antukna kuring pingsan di eta kuburan teh. Kuring kapanggih ku salah sahiji kuncen di makam eta. Kuring langsung dibawa ka pos ronda anu deket masjid di daerah eta. Nya kuring didoaan ku ustad didinya. Basa kuring sadar ustad eta nyaritakeun kalakuan kuring. Basa kuring saacan sadar teh siga anu ngomong tapi eueuh anu apal eta bahasa naon. Cenah basa kuring can sadar teh kuring ngomong make bahasa Sunda kuno anu dimana eueuh anu apal kecuali kuncen anu manggihan kuring. Ceuk manehna lamun kuring teh dicegat ku eta makhluk sabab kuring kaambe bau malati. Jeung kuring cenah boga aura anu nyieun sosok eta teh ngadatangan kuring. Kuring ge langsung ngomong ka ustad anu aya di hareupeun kuring. Sangkan eta sosok teh teu nuturkeun kuring. Kuring oge langsung dibere cai doa, jang mandi jeung jang diinum. Kuring nganuhunkeun ka warga didinya, termasuk ka kuncen jeung ka ustad anu geus mere kuring ubar. Anu akhirna kuring balik diantarkeun ku warga didinya.